jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh datang Waalaikumsalam katuan aun maneh enak kulakan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan diber can dimenangkeun ngabukak can ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cek tuan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuang ye bacakan aya tuh kuat atuh ngaran aing waduh kukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya karasa bejakeun tah hadam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka tuan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin nah geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karah Bismillahirrahmanirrahim. Wa tathbutu lan tetap ya sariqah bisyahadati rajulaini kalawan saksi wong lanang rod kalau syahida rajul bakal lamun nyakseni sopoh wong lanang wa mra'atani lan wong wadon doros sabatal mal walaqab maka tetap apa harta lan ora wa yushtaratu lan den syarat zikru syahidi opo nuture syahidain saksi roro syurut as-sariqati ing pirang-pirang syarat sariqah walau ikhtalafa syahidani lan lamun perbutan sopoh saksi roro kaqaulihi kaya ucapane ahad syahidin ucap-ucap ing lafal saroko nyolong yasi sari wong sari bukrotan ing dalam isuk-isuk wal akhirilan ucapan kang wene asyiyatan ing lapat asyiyatan ing dalam sore-sore fabatilatun maka
iku kang batal maka utawi syahadah iku kang batal wala syariki duna sarakolan wajib ingatase wong kang nyolong apa ngabalikeun barang kang wis nyolong ya sarik ing emak fayan taliba magala mundur sakyama dominahu maka ketempuhan ya sariku ing emak waktu kutu yaminuhu lenden tugala pajangan tangan ya sarifa yang sarakasanyan badakotiha maka lamun nyolong ya sarik balenan kang gapindo dalam sahusana dan tugala yamin fayjluyusrom maka iku sikila sarikang kiwa wasali sanan ingkang kaping 3 meduh yaduh yusra iku tangan sari kang kiwa warabian ingkang kaping 4 marijluh madi baruang iku sikile sari kang tengen 2 badal zalika yu'azzarulan dalam sausane mangkono ko tu yu'azzaru den takzir ya sari kok den takzir ya sari setiajan orang neraskeun pangaosan urang bacakeun Fatihah ka Muhammad oge ka almarhum ayam binasa aya kiai dinten salasa kamari maut kiai Misbah kemudian dinten ieu Kiai Abdullah Cadasari insyaallah kiai akhir ialah keluarga Ustaz Haji Husain Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penggalangan dana haul minggu kamari 85 juta. Lillahi rabbil alamin. Dina minggu ieu urang minggu terakhir di majelis taklim. Ngumpulkeun ala kadar
Sarjang pangrencep insyaallah. Alhamdulillah anu terkumpul secara babawaan langsung geus hampir kakarak ngomong doang tapi ai ditarungtun menjang saya sekitar 20 lamun meuli urang hasil ku kumpul urang 30 jadi 50 jadi ente kadina ulah dahar lah di imah maksud lahar bae lain zikiran geus kadieu eta pangrencep insyaallah di tahun ka tahun naik hiji 2 10 15 20 tahun kemarin geus 40 leuwih insyaallah kakarak umang omong nama itu dihitung-hitung geus aya 20 geus alhamdulillah ku ngomongna bae ge geus alhamdulillah sanajan hajut teu mawa nya geus alhamdulillah di urang aya carita urusan gaibah tuh hese nu gaib Allah maha uninga karena kacintaan urang ka mana wali-wali Allah komo kangjeng wali anu dibere satetes di kangjeng bege diberenya urang lamun ngadenge dongeng-dongengna pohara urang mah sebab yakin ai kitu pun teu yakin atuh sabodo ya bandu yakin baheula di Baghdad aya nu maot senggeus maot lantaran manehanana kurang pati ibadah teu pati kana ibadah timimiti sadugna eta kadenge asal magrib ngejeri asal magrib ngejeri kula ge pernah ngadenge nu kitu teh waktu masantren di Sukabumi padahal bulan Ramadan eta mah ngajeritna asal jam 12 bener ya mah sa jam 12 ngejerit tas ngaji teh tas ngaji di kiai eureun jam 12 ngaji teh eureun pasaran eureun jam 12 ceritan teh kadenge keur pertama kaget muringkak bulu ge kabeh muringkak teu nanya kula besi kula doang nu ngadenge maleman kadua turun ngaji malah di majelis kene ngaji suara awewe ngomong kenceng di geus ke maleman katilu kadenge deui nanya gula ka urang dinya nu milu ngaji oh eta cenah mang aya sabulan ka tukang mah awewe tas mabok kaju tabrakan mau itu akhirnya orang dicicing di kota ngan orang dia akhirnya dikubur di sabulan ieu urang dieu dage kararage ada yang kata jeritan jadi kula pernah ngadeng lamun ieu di Baghdad pernah aya nu medal kieu leuwih dahsyat ieu mah terus ngajerit asal magrib ieu mah ngajerit magrib geus ditarekahan kumaha bae ngajerit bae masyaallah resah urang kampung eta akhirna dipanggil tuan syekh tadinya datang tadinya kan ari jeung wali mah ditanya kaluar meureun roh nak teh amproh begitu ditanya naon ieu
ngajerit jaknya siksa anu teu kuat ai kitu boga pagawean naon keur waktu hirup tanyakeun bae jakna ka ahli-ahli kula mah teu pernah ibadah iman mah iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi teu pernah ibadah kieu kula karasa siksaan pernah henteu zarah-zarah ka kiai-kiai teu pernah kula mah teu pernah iman mah iman jeung percaya percaya ngan pernah sakali cenah zarah ka Syekh Abdul Qadir ji cek saya ieu kula Abdul Qadir ieu kula Abdul Qadir tuh bener kula sakali ge kaajak ku tatangga gitu sejak langsung doa ke Allah ya Allah ya Rabbi ya hamba Gusti anu Gusti maha uninga ayeuna nuju disiksa ku siksa Gusti iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti jeung percaya ka para wali-wali Gusti bahkan salametkeun ieu hamba Gusti lantaran pernah zarah ka kula sakali geus sakitu bae langsung balik tuan Syekh saksian ku ahli-ahlina jeung ku ahli tidinya eueuh sora waktu tentrem urang lembur dinya lantaran sora ngajerit eueuh geus sora ngajerit eueuh atuh urang dinya karaget kok ieu bisa jadi eueuh akhirnya dibejaan nu teu hadir mah bahwa nyana diondang ka dieu ka makam zarah lain zarah maksudnya baca ka ahli-ahli dirinya supaya ieu bae ngajerit leungit kami resah akhirnya didoaan kos gitu waktu datang kabeh ka Tuan Syekh maksudna menta disalametkeun boh dunia komo eta lah aju ngadoa juga doa Tuan Syekh nu penting cek Tuan Syekh Gusti panjang doa nama ya Jabbar ya Sattar ya Hanan ya terus jalali wal panjang ngadoana terus beres karak menta ka Gusti abdi mah seakan-akan ilham teh datang ilhamna datang mun cek urang marek menta naon anjeun wahai kakasih kaula cek kula mah teu menta naon kula mah ngan sakadar menta pangnyalametkeun jelema-jelema nu pernah datang ka kula jeung nganasab ka kula nganisbat teh silsilah ka kula jeung nu pernah milu zikir jeung nu nganasab ka kula pangnyalametkeun sakitu langsung diijabah ku Gusti Allah maka dicatatlah ku Gusti Allah melalui malaikat hamba-hamba Allah anu nganasab anu cinta jeung nu pelah milu zikiran komo nu zarah ka ditu catetanana jadi aya geus urang alhamdulillah deuk mawa embe kacatet mawa kebo kacatet ngan ngomong doang dihapus deui ditip ek ku malaikat Rayu urang dongeng-dongeng kos kitu teh tentrem perasaan beda jeung dongeng-dongeng demo perasaan hareudang haju hayang mencak bae urang teh ya kitu watak idzan zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut para wali tentrem turun ke tentreman damai perasaan Masya Allah sebab naon sebab nyebut wali mah jelema anu geus teu hayang nanaon ngan Allah doang atuh urang ge tentrem kata tamuan kudu kitu
urang kata tamuan ku kiai teu hayang nanaonnya nama bere embung anu teu hayang hiji we ngajak ka Allah jeung ngadoakeun atuh tentrem. Coba urang kadatakan zeta puya minta tulung mun aya macana 100 juta bae hajus senep bae pan beuteung alamun eueuh 100 juta maju cenah lah sabaraha bae saayana jajantung senep teu dibere nu aya dibawa kunyana paneta boga tamu kos itu empis senebeun adak ti jauh kene asa aya anu bejakeun eueuh henteu tentrem. Tapi lamun kata tamuan ku ahli Allah, masya Allah tentrem. Sebab naon pikirannya nama kana urusan dunia teh ngan sakadar ngajak ka Allah jeung ngadoakeun geus. Aduh, orang kuari ngundang kiai teh haju mun muludan sabareuh ngundang eta. Mun eta sabareuh eta. Oh, eta mah cenah kudu 10 juta. Waduh, tekor. Aduh cak panitia teh tekor ulah lah. Oh ngundang kiai itu mah cenah kudu make DP heula. Waduh ongkos meuli posoan lain. Kan jadi hareudang kadenge hareudang ngundang kiai anu sabareuh ih ulah mikiran duit nya mah geus bae ondang mundaikeun alhamdulillah engke aing kene mah terserah ente. Nek dibere bae tuh alhamdulillah henteu bae tuh nya. Jadi panemanyan kene. Tentrem urang ngeunaheun kata gitu. Masyaallah. Jelema dibere wiridan hiji kiai baheula zaman Tuan Syekh ngewirid benyana wiridanana wiridan kasugihan eta reneureun kasugihan berarti baheula nyana ngewirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 42 poe can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah padahal capek mantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 puat 7 peting wirid geus eueuh sakali deui geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun aduh karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus tereng geusan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat di kadeuleu da ku aing bareng ku ari tilok tanya ente keur kamari mah kadeuleu salat hajat teh kok kuali tilok capek sapuran tuh karasana ku aing puguhna mah aing kapanggih jeung kuntilanak bae kaluar bong lamun teu karna Allah mah capek tapi lamun urang karna Allah beki kebel beki nikmat beki lazat beki indah sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunah tapi lamun urang karna Allah makin kebel nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaran aya kanikmatan mual getentem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan beres di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data Waalaikumsalam katuan aun maneh naon kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema
ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek can diber can dimenangkeun ngabukak can ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuang je bejakeun aya tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge nutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah seperti ditudah kayak dibukakeun aya ditutupkeun dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga de ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus Tuhan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu mah sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Tuhan Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh wah urang ayeuna teh jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap di aku bae ya aku jangan pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ke tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan kalau salah ditungtung ya mencara engke naik kapal nyana jadi kenek apa masyaallah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di mamana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi puat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai ajeng pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuhan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah aya nu henteu wirid kadinya mah henteu tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh dengan asal geus sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali ka ditu Tuhan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuhan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula mah teh asana sogol ngadenge aing mah Syekh aing tuh tapi ngirain sebeuh perasaan itu cara kita coba hadiahan pribados ceble tau kos itu tapi begitu lah coba ke hadiahan aing ge cek orang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas
cek orang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana aduh jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang kulantaran geus sababaraha taun ketenangan datang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung bahas sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nang mah kiamat niatna hiberde kayak aing dayang hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah ayo jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya aing terpercaya baca Abdul Qadir wali cek jana sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali mah cenah cek jana tidak naik nupang bagusna terus karena naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh wan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda teu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah moal numpak kuda leumpang karunya si tumpakan berateun nyana minta ditumpakan kula ngomong ulah naik nus asa kula becak kuda salila kura sehat dah nyok kuda ngomong teu percaya mah teh hese teu percaya mah teh hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan nya babawaan nya tuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kuda nya nama jadi teu nempel ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak jadi percaya masya Allah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh isi geus tumpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus tumpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa mah aing waduh itu makan ku Tuhan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyot cak nya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema na mah leutik atulah nyaho cek nya berat cek dosa meureun cek nya kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasanya lamun biasa bae teu pati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang mah itu kos keur hirup da bae nah hayangeun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka Tuhan sekulah yang ditumpakan sakali becak kana teh tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kalinya nya ge usah diset we geus tumpak tancan cak kuda entos masya Allah teu karasa nempel aja atuh nganggang
namun numpak kuda teh enggak gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh janana embung milu atuh terus bae ka ditu kuda. Nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid mah bari numpak himar ngan himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul. Panggul nu di dieu nu di suhu. Pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dikahimarkeun bae kan. Kok dipanggul sih? Hareran unggal liwat kitu bae. Babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang. Henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah. Tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu. Satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan diteunden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun diteunden di dieu berat bakur diteunden di pundak atuh ngaberat bakur bae jadi dinya keneh teu cenah besi berat teu diteunden di dieu mah teu kaharti cenah besi berat teu kumaha aya diteunden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akut berat henteu pan bisa henteu mun aya nyaho cek na kuari lamun diteuneun di dieu mah pan nempel tapi lamun diteuneun di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha ceukna teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berat teu panjeung tuan panjeung tuan ge meureunanan akur berat henteu pan bisa henteu pan kunaon mah teu nempel ka himar teu kaarti mah nya teu nempel ya hayang dibuktikan kotlek himar terus bae lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain leueuh himar nu Abu Yazid sekian aja tah watak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae kikian babalak ngomong ka batur sia bae emang kuna aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya kitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengeuna masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabab berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang can beres urut nyuguhannyana urut mawa babawanna haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urut nyana meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu masyaallah i urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya nu hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran
embung bere nyumput panai guru sia tayang lah bulan kamari geus datang ka dieu jo tayang kajen teu panggih jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri sikti eta nu geus jelas tah bah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sebenarnya murid nanti Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu itu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka ke Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala jadi ribet geus atuh kieu betul ayo ya cekel sorban nya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu kebal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balikna nyan mikiran balik balik ka kula dicekelan deui moal masing-masing balikna mah ada tapuara jasa Masya Allah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun tah lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek moal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadeuleu capekna karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun Masya Allah jadi orang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta manji mun capek jasa enggak sia di dieu tungguan pokoknya sia dek balik los dek di tungguan di dahar mau los balik terus bae paneta ngaranna nyayomkeun teu kan kana teh Masya Allah jeung balik baten teh bareng ayu geus teu kuat bae bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun teh ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban penting yana mau tungked tek cenah cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud nah saya wah ieu bangun aya gubug cek teh sare di gubug tungkedna ditenden meta di lawang gubug tlek nyana sare beuti gudang neangan sumur turun ke handap saeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah horenganan hulu orai calangap gitu iman jadu tadi teh horenganan Masya Allah jak Syekh Nawawi jadi Syekh Nawawi teh HS diletah orai engan ngembol jak jana teh
ayeungan ngembol biasa orang leta orang pan eta lain lalagan atuh lamun si eta mah sarenya geus tinggal wala-wala tah mah tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus kuburan-kuburan acan dileg-leg belep. Oh masya Allah eta jadi cak orang teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun. Deuk baca maka wali mah. Yen matak atuh teu sieun sarajan ka oray geus semua orayna ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan. Aduh, pan urang mana leuh oray leutik. Orayna ge nang tangan. Wah. Orang lagi nang tangan ka urang, urang teh lupat. Lamun upah Mongol mah. Ye cak orang teh sieun sia ka aing, encan di kuburan sia. Orang Sujaul Akro kakara ku aing doang sia lumpat. Engke lumpat ka mana sia? Ayo sia jelema nu teu ngazakat engke tah Sujaul Akro. Ye cak orang ngomong orang ge nyaun kan, sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia dek lumpat ka mana? Jelegleg sia. Orang ngomong orang ngaleo eta pan urang masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orang calangap di letahna ya Allah ya Rabbi masya Allah kanyahoan anak eta orang teh deui ditungkedna teh ya luhurna lencos aya getihan urut nahan tah kata cik Syekh Nawawi teh hampura teu salah cenah teh eta bisa hampuran gitu mun urang mah kabeneran ai moal tungked deui heuh sia orangna ngaleos masyaallah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alagan waliun min auliyaillah cek kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis atuh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa tapi kan urang mau tuh ieu hebat kan nang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutupkeun istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun geus mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulah aya unsur-unsurna urang mah karak nulis sholawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin harus ada izin dan izinnya harus 5 juta tolol teh lik mangpaatkeun geus ulah kitu eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi berapa kakarak boga itu dilarang memfotokopi berarti kan ada unsur-unsur terus itu beres tentrem jeung wali mah tentrem masyaallah wirid geut ieu cenah Quran ulah setik mah ulah mingpang geus menggir deui bae kawalianana geus eueuh henteu ayo terus satungtung aya manfaat ngeunah nah ieulah urang poe minggu ulah ngajakan batur abeh gede daharna urang geus urang bae lempengkeun ka Allah lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah lempengkeun ka wali Allah libatkan diri aing endeup hadir zikir babarengan jeung jamaah maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng pitulung ti para wali Allah insyaallah emang kumaha deui anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah wali-wali Allah syuhada di akhirat
sorga nu sakicep nu sakilat anu lumpat nu hiber blor ka sorga apaan potongan karya ieu potongan naon ieu kredit aya di nyana bunga bank aya di nyana HP diceuli ge aya masa ka sorga potongan kieu asara ieu mah gagejebur kabeh mah dipimpin ku si eta ngagejebur caha urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka ketika para wali Allah dek ka sorga para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana Ali karamallahu wajah pemimpin wali Allah berangkat cak anjing stop ieu rombongan sa wali-wali Allah keula ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah diditung geus jelas istana geus aya bidadari geus nungguan kenikmatan geus aya tah tulungan tah ayo coba tah nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh jangan ya Allah ya Rabbi para wali mah teu meunang syuhada mah geus diheula ka ditu para sahabat selain 70.000 geus tari heula anu can dibere nu henteu dibere mandat geus tari heula ngeunah alun da mah geus solihin kabeh geus diheula tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana ayo salametkeun lamun urang nu wauh cuman ke mana aing mah neuk milu ka ditu ka Abdul Qadir emang sia wauh aing mah osok milu baheula teh haol-haol bae mah sia aing mah henteu milu ge aing mah jauh dahar sia henteu aing mah dahar ge mere komo mere mah tah ieu disetop ku Kangjeng para wali Allah ditahan neuleuan muhibina pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganan eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula tah urang mah susuganan we aya di dinya bareng kadeuleu oh iya sip cek planse ya oh iya mah teu ya tah sangaran ieu aja pendek ulang kaditu ieu di bukuna eueuh ieu kumaha baca teu karena Allah bacana ieu di exit tah urang gaul inget kali kan indah jasa nah mangga wae teu percaya atuh teh itu jeung Muhammadiyah urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di mana kibna raya Masya Allah karim indah amat ketika manehanana milihan kade urang geus aya di dinya salah ya Allah ya Rabbi masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang di dunia urang tentrem di akhirat urang kabawa mudah-mudahan urang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang ka aku muridku para wali Allah leuwih-leuwih ku Tuan Abdul Qadir Al-Jailani minggu urang siap zikiran babarengan tasbutu bi syahadati rajulain tetap sariko dengan saksi dua lalaki Zaid terdakwa bahwa manehanana maling motor ajukeun ka kejaksaan sidang ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli saksi khusus jang netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener maling kudu aya dua saksina kudu lalaki dua teu bisa selain Allah geus puguh sahibul wilayah teh nu ngageugeuh nagara anu bakal mutuskeun hukum presiden menteri gubernur bupati
camat lurah teu meunang awewe. Lamun aya calon bupati, calon gubernur, calon presiden, awewe kemudian kurang dipilih, nu milihna tanggung jawab di akhirat, haram milih awewe. Hah? Waduh cenah kamari di umroh kan. Umroh tinggal umroh. Geus. Haram teu beurang. Sebab naon? Sebab aya nu teu bisa diselesaikeun ku masyarakat, ku dirina, ku rombongan, kan pemerintah. Di antara lamun aya awewe henteu boga wali, walina maot kan hakim, sahibul wilayah anu kudu ngahakiman selama lain cewek. Kalau cewek tidak bisa. Makanya anu kamari milih atut, ulama ngabejaan bae terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab. Kiai kan geus nyaho di takrib Fathul Qorib eta geus sakitu Jepang leutik ka kitab. Geus dijelaskeun haram. Hiji ulah budak leutik, nomor kadua kudu ulah nu edan, nomor katilu kudu adalah, nomor kaopat kudu huriyah, sifat merdeka oge kudu jukuro, sifat lalaki latasihu wilayah, latasihul wilayah min imratin sah ngajenengkeun wilayah di awewe. Mantap kula mah teu kaharti kiai teh aju milih. Cenah ngomongna ieu mah imam ge lain imam salat dah. Ieu mah imam nagara teu daun nu teu meunang mah imam salat ngajina sia mah bari peureum. Mantap kai ngaji bentak. Ulah peureum. Padahal kotok meunang geus. Aduh, itu ternyata aneh kiai kadang ngewe ku celik kula. Kiai kulon ngaromong, iya, ieu aja imam nagara. Lain imam salat, itu mana imam salat. Nagara waktu itu tanah. Ngajina datang ke mana? Aneh. Jadi ulah osok nganabrak hukum. Adapun menang jeung teu menang lain urusan. Ngan kiai-kiai teh batu haram. Ceda ieu mah lain negara Islam, ieu negara demokrasi, dobelnya demokrasi nya milih awewe. Ih, sok araret teh. Dia mah kitu jeung. Asal japukan bae tu dia mah kumaha. Nyanding orang Pandeglang. Ayo kajian nunggus bangges kaharepna ulah abe salamat urang ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor, tapi urang teh kanarakan auzubillah min dzalik naon ngeunahna mobil motor aya di akhirat dipanggang. Haju lain jana bae ngajakan pan. Tanya masyarakat bisa, abi mah milih atut, kita kusa, ifudoli, enggak tadi narantena hiji jadi tilu, ayo sia, sakadar kurang teh supaya salam di akhirat teh, teu beunang saksi bae teu beunang awewe kudu lalaki. Atau komo lu mutuskan masalah, komo lu ngageugeul, ulah. Jeung kudu al-Islamu beragama Islam haram, ngajenengkeun pamimpin kafir haram. Tadi tidak dideuleu bae atuh di kitabna. Ieu kiai kok aneh, ngajenengkeun pamimpin kok kafir. Muslim haram. Jadi lamun teu manyana ngajenengkeun kafir haram 2 kali ya demokrasina haram. Sebenarnya demokrasi mah heulanan eta mah masih dihulah dihelah. Tapi lamun ngajenengkeun kafir sebab kaditu mah kan kamaslahatan ai politik. Tapi ulah salah aturan-aturanana. Ieu mah kajian ieu mah kafir. Kiai ngajenengkeun kafir naudzubillah min dzalik. Engke kumaha engke di akhirat teu kudu nu gede-gede kitab da kula bacaan dina kitab rada gede mah bau pohara
Ieu mah ditakrib betul ke saya deuk mah. Sakitu leutikna. Tasbut jeung tetep sarikoh Zaid didakwa bahwa Zaid maling, kemudian disidang, interogasi proses ke jaksa memerlukan untuk kekuatan dakwaan bahwa Zaid maling. Dua saksi-saksina dua lalaki. Zaid, ya, atas laporan dari seorang warga bahwa engkau adalah nyolong motor. Betul? Tidak, Pak. Barang buktinya ada. Dan pelapornya adalah ada. Dibutuhkan untuk penetapan bahwa engkau nyolong. Dua saksi. Saksi ada. Yang ini namanya Muhammad, yang ini Ahmad. Ahmad dan Muhammad. Pak Ahmad, ya. Betul kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong? Sangat. Jam berapa kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong motor? Jam 12 siang, Pak. Siang? Ya. Siang, betul. Muhammad? Ya. Kamu betul menyaksikan bahwa Zaid telah mencuri sebuah motor? Betul. Jam berapa? Jam 12, Pak. Sarua saksi pertama jeung saksi kedua nyaksian bahwa Zaid maling motor pada jam 12. Tetep wari Zaid tudingan maling dak ditetepkeun, berarti bener ketok palu. Setelah diproses saudara Zaid dakwaan nyolong motor dan diperkuat oleh dua saksi Ahmad Muhammad, barang bukti telah ada, maka per detik ini, jam ini, hari ini, engkau yang bernama Zaid diputus bahwa engkau jelas telah mencuri sebuah motor. Tok palu, trok, trok, trok. Geus dek hau dek. Maka putusannya, setelah jelas bahwa engkau melakukan nyuri motor yang aturannya lebih daripada nisab, dengan demikian akan dipotong tangannya sebelah kanan. Langsung pandian bawa katiha atau bawa kameja belah ditu, langsung kieu geus potong gogaal gojo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emangna korban. Langsung ceker katu. Gitulah aturan Islam. Lamun ieu dilaksanakeun, wah geus mantep jasa geus. Moal aya timbul mulang maling malah. Di Indonesia mah wara. Urang nyaritakeun tentang maling, nyatut, korupsi, ambalaya. Dihandap, nyatut. Rada gede, maling. Di luhur, korupsi. Ya pada bae. Iku mah bahasane yang beda-beda ge. Motif ge iku pada. Iya. Emang sira saking di Krojo. Ya wis lah tuh. Saking Krojo mah wis ya, ngajine ya wis ya. Ya sambung maning ke ya, yang ge ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul.
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Wallahu a'lam bishawab. Suratul Anfal utaiki ku surah Anfal madaniyatun iku kang bangsa Madinah. Au illa tawanging ayat ayam kurbika al ayat sab'a. Tegese sakeh ayat kang bibitu pemakiyatun maka iku kang bangsa maka khamsun au situna sabuna ayat. Yaiku 5 tawanan mata pitulan 78 ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamaktalafal muslimuna fi ghanaimi badarin samang-samang saperebutan sapolongkang muslim kabeh dalam pirang-pirang ghanimah perang Badar. Jarahan perang Badar faqala syubban maka ngucap pirang-pirang pemuda ucap-ucap lafad hialana utawi aguna imi kututup kada ingsun sadaya li anna basharna nasatuna ingsun sadaya iku maraju ingsun sadaya alkitala ing perang waqala syuyuhulan ngucap pirang-pirang kang tua kunaridan lakum tatarroya tiana ingsun sadaya iku kang dadi tameng kadua sira kabeh dalam asor-asor ing sakehe bendera atawa ngabantu kakung kadua sira kabeh asor-asor ing sakehe bendera walawin kasabtum lafitum lan malundur sira kabeh maka balik sira kabeh laina maring ingsun sadaya fala tastasir biha maka aja mentingkan diri sira kabeh biha kalawan gonaim nazala maka turunlah ayat salunaka 'anil anfal wallahu alam bimuradi pada anjaralu biasa ilun kabeh aiman hadara badaron kai sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad anil anfal saking pirang-pirang harta rampasan perang al-guna tegese pirang-pirang harta rampasan perang liman wa iku tetep kadasa paman hiya wa tayaguna imkul mujasra Muhammad lahum kadasa ilun aiman hadara badaron ila badalan lillahi war rasul tawi pirang-pirang harta jarahan ma iku tetep dari Allah lan Rasulullah ya jarahan ya ngandadiakeun ya lillah ya Allah lan rasul ing anfal itu saing dalam zakirakan saya kulun bakal semua mamagang ngabagi akan jeung nabi ha igodaim sallallahu alaihi wasallam bainahum ing dalam antarane syuban lan syuyukh alas sawa ing atas pada rawus diriwayatkeun hadis al hakim musafah hakim fi mustadrak ing dalam kitab mustadrak. Wattaqullaha maka pada wardi sira kabeh Allah wa ati'u lan wasluhu lan pada matutakeun sira kabeh zat bainikum ing zat antara sira kabeh haqiqatan ma bainikum tegese hakikat barang kang tetep ing dalam antara sira kabeh bil mawaddati kalawan cinta kalawan dedeh bil mawaddati kalawan cinta demen wa tarkin nizai lan ninggal perebutan wa ati Allah wa rasulah lan pada darut sira kabeh Allah lan Rasulullah in kuntum mukminin lamun ana sira kabeh iku kang mukmin kabeh innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allahu a'lam bimuradi. Innamal mu'minuna ing basudaya kang mukmin kabeh al-kamilun al-iman tegese kang sempurna kabeh al-iman iman alladzina ikum akeh
kang idza dzikirallah tatkala dan sebut apa Allah wa itu tegese janji Allah jelas maka wadi aya qafat tegese wadi kulubuh maka pirang-pirang ati de mukminun wa idza tuliyat lan tatkala den bacakeun alaihim atase mukminun atawa alladzina sabibai ayatu wa ayat Allah zadatu maka muya ayatum ing alladzina apa na iman dan iman saking ara iman ditasdikon tegese yang bener kenane wa ala rabbihim yatawakkalu nyata pangeran alladzina yatawakkaluna tawakkal ya alladzina kabihi kalawan rabb yasikuna la bighairi tegese kumanda ya alladzina kaballa bighairi ora kalawan salian rabb ora kalawan salian rabb. Surat Al-Anfal termasuk surat Madaniyah diturunkeunana sabada hijrah kecuali ayat wa idyam kurubika 7 ayat eta mah famakiyatun bangsa Mekah. Istilah tafsir aya madaniyah, aya makiyah, aya hukmiyah, aya tahliliyah. Ayat-ayat kisah, aya ayat-ayat ahkam hukmiyah, aya ayat-ayat tahliliyah, ayat tahlil. Ayat tahlil teh ayat-ayat dupat tali jeung ruhani. Jadi kudu apal istilah-istilah. Kemudian di samping engke penguraian makna teu meunang sagawaya sebab Al-Qur'an mah kalamullah. Eueuh nu mampu nguraikeun kalam Allah kecuali rasulna. Geus atuh ditafsiran ku Kangjeng Rasul nu ngajelaskeun per kalimat per ayat maknana teu bisa selain Kangjeng Rasul. Jadi kumaha ceuk Kangjeng mentak ayat tersebut teh diuraykeunana ku Kangjeng kumaha? Setelah Kangjeng ngauraykeun moal aya nu mampu nguraykeun bahasa Kangjeng sebab Kangjeng mah jawami'ul kalim. Hanya para sahabat. Dirangkum ti para sahabat keterangan ayat-ayat tersebut nu diuraykeun ku Kangjeng ialah melalui ijma' mujtahid ulama. Geus atuh ulama ngajelaskeun ucapan Kangjeng ngajelaskeun dauhan Allah. Urang teu meunang. Mantak man fassarul Qur'an bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelema nu ngajelaskeun Qur'an ku otak masorangan berarti nyana geus nyahag tempat di neraka jahanam. Siap bae ka neraka. Mentak sieun saya gaji teh kumaha cek ulama ieu tafsir. Eta ge cek heula keterangan. Lamma ikhtalafal muslimuna fi ghanaimi badari. Setelah selesai perang Badar, Masya Allah, lamun urang nyaritakeun Badar, hawa Islam luhur, napas Islam gede, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saeutikan di Badar tapi menang. Ilah Badar, tak aya be sholawat Badar. Teu sambarangan. Yen sholawat Badar teh lantaran menanti keterangan sahaja lemanu mencintai sahabat Badar sarua jeung mencintai kula ceuk Kangjeng Nabi. Mencintai kula syafaat jaga di yaumul kiamah. Mentak syafaat salat Badar waduh
lain letik-letik tanagana pade. Nah, beres perang, Gunimah teh kapanumpu karena menang perang. Jarahan-jarahan perang, harta-harta rampasan perang, ia diboyong ku muslimin. Maka pacekcok antara kaum muda dan kaum tua. Sebab dalam peperangan Badar sangat indah. Keindahan anak kaum muda berangkat ke medan, kaum tua ia menunggu di bawah bendera. Maksudnya ketika teter kaum muda, maka disusullah oleh kaum tua. Saencan kaum tua berangkat menyusul ke medan laga, masih siap nyana di bawah bendera. Ternyata perang telah dimenangkan oleh kaum muda. Maka di dia cek kaum muda, ieu rampasan perang teh geus bae jang kami sebagai kaum muda pelaksana perang anu sakitu dahsyatna, ja kaum tua mah teu milu perang. Cek kaum tua ulah sok ngomong kitu maneh. Kapan maneh teh nangadidik kami, maneh berangkat ke medan laga lain samaneh-manehana unggul. Kami kapan siap? Lamun maneh eleh balik, kan kami berangkat. Waduh, tidak pacekcok iyalah. Maka dirangkum ku Kangjeng. Mesti kudu kumaha teu bisa mutuskeun Kangjeng. Neuleuh ka para pemuda lantaran pemuda nu malaksanakeun perang, bener. Neuleuh kaum tua lantaran encan perang ge. Manehanana siap tempur ketika kaum muda teter, maka kaum tua lah nu bakal berangkat. Sangat bener. Tapi kan Kangjeng Nabi henteu bisa langsung mutuskeun lain cara urang. Nunggu wahyu ti Gusti Allah. Masya Allah karim. Mantaklah maktalafal muslimuna, ketika pacekcok para muslimun figuna ini badarin mengenai tentang gonimah perang Badar. Baqala subban, cek kaum muda hiyalana li anna basanal qital. Ieu mah geus bela gonimah teh ulah dibagikeun ka seluruhna. Jang kami bae kaum muda lantaran li anna basanal qital, kami anu maju di medan laga. Baqala suyut, cek para kaum sepuh, kunari dan lakum tatarroya tipan kami tengah bantu jadi tameng germarane kabeh di handapan bendera walawin kasyaftum lafitum, lamun maneh mundur niscaya kami anu bakal berangkat. Kami minta tulung ka kami berangkat geus palatas tasiru biha ulah osok sangeunah-ngeunahna mementingkeun diri sorangan. Ego ni mah cayang maneh bae heula. Kangjeng teu bisa mutuskeun. Telila malaikat Jibril turun nazala yas'alunaka 'anil anfal. Muhammad, para penanya ti dua golongan kaum muda jeung kaum tua yakni man hadara badaran, jelema nu hadir di perang Badar teh yas'alunaka naranya ka aranjeun Muhammadu anil anfal, mengenai tentang harta-harta jarahan perang Badar. Ditanyakeun liman hiya, jang saha nu sabenerna, sebab kabeh ge usul kaum muda usul jang kami bae. Kaum tua ge usul urang mementingkeun diri maraneh bae, atuh kabeh ge kudu kabagian liman huwa. Kul bejakeun Muhammad ka para penanya, al-anfalu lillahi war rasul. Harta-harta jarahan perang Badar mah ulawaka dipika yang kedua kelompok muda jeung tua kuari masrakeun balillahi war rasul, serahkeun kanu bogana Gusti Allah jeung Rasul Allah. Serahkeun
nolkeun ke kumaha keputusan Allah. Urang nu hese ge ieu ngerahkeun diri ka Allah sapenuhna hese. Hese lain lalaga. Nu mantak Syekh Maulana Hasanuddin perang Banten babad Banten pemenang teh lantaran sanggeusna Syekh Maulana Hasanuddin bisa berangkat ti Cirebon ka Banten teh dengan pereum. Hebat kan berarti. Ketika Syekh Syarif Hidayatullah berangkat naik kapal ti laut Karangantu, tapi nu belah dieuna pelabuhan internasional. Cek Syekh Syarif Hidayatullah, abah geus bae jalan darat ulah jalan laut teu. Cek Syekh Syarif Hidayatullah, abah mandek jalan laut bae ulah bah 3 kali ente abah mandek jalan laut baik berangkat dalam perjalanan kena angin ngaguling parahu acak-acakan kena badai. Syekh Syarif Hidayatullah langsung blek ka jero hudan deui leumpang di luhur laut plak 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 plak. Dongeng mah ngareunaheun ai pas bae di urang boro-boro di laut pan urang mah di Culugan imah ge kakerlekan. Ieu ke bareng sakit. Mantak begitu dah ka darat deui samperkeun ku Syekh Maulana Nasruddin. Cek kula ge bah jalan darat. Ditangkep langsung anakna. Berarti luhur maneh ilmu maneh. Geus. Lamun urang mah tuh cak kula ge bah bu kula tea urang mah kitu kan. Kula mah ya bahasa kos itu aing tea. Ternyata bahasa kos gitu tersenem ngadengena. Peluk plek geus luhur ilmu maneh. Guys, ayeuna mah abah berangkat terus. Jalan darat. Eta teh abah bacaanna mah hayang supaya mun capek tapi aya nu ngabantuan belah ditunda urang nganggang aya. La ilaha illallahul jalilul akbar. La ilaha illallah. Mau diteruskeun ku aing. Atuh ge sia halali berbae. Terus dipake ka Mekah, mun pake ka Bali. Aduh, bahaya. Wal bikin baik. Lain wiridna, pasrah dirina nu hese. Ketika datang ke Banten, ternyata nu ngageugeug Banten teh Masya Allah. Radikal Banten. Hindu. Maka Syekh Maulana Hasanuddin titah tapak di batu gigihna ieu teh lain apaan naon tapak teh pasrah diri kade maneh ulah aya patula patali di hati teh lamun maneh aya kene ta'aluk urusan dunia moal menang maneh perang di mana bae jeung saha bae oge hiji lepaskeun ketika geus bisa dilepaskeun bakal nulungan eta bisa pake perbantuan hiji cai ulah diakus sebab cai aya nu bogana nu Allah batu ulah diakus sebab batu aya nu bogana nu Allah taneuh ulah diakus sebab taneuh aya nu bogana nu Allah tangkal kayu ulah diakus sebab kayu aya nu bogana nu Allah angin ulah diakus sebab angin anu bogan nu Allah hewan-hewan ulah aya diakus sebab hewan-hewan kabeh nu Allah kareugit-reungit ulah diaku sebab aya nu bogana nu Allah ketika datang lain sadatang-datangna ka maneh reungit hiber nempel di pipi maneh lain nang reungit tapi nang nu bogana orai datang sing hade ulah dikeprik ulah dikumaha cenah paeh ku nu bogana ingat ieu kabeh nu bogana mau datang calangap ulah sieun sebab lempangna mau calangapna mau lain ang mau nang nu bogana sia diuk di dieu lain asa maneh tapi nang nu bogana dak tamat beres pan eta tapak kitu mah hese pan ai urang mata pada handapeun cangkal caringin teh hayang nomor wah weh kaluar wah weh mah jaman baheula zaman si eta bandar nanyana pakong. Urang bicara teh kitu.
Ilahi lepaskeun. Masya Allah karim. Cirina cek Maul Syekh Maula Sadad cirina lamun maneh geus bisa diuk di batu nu kumaneh batu didiukan bisa nganggang. Eta lah cirina bahwa maneh tamat. Ketika maneh tamat bawa batu jinjing kumaneh ka Banten. Tenang Syekh Maulana Hasanuddin sebab atuh tapate aya guruna. Geus atuh lamun aya guruna makan tenang sakumaha para wali-wali Allah. Sunan Kalijaga apa aya guruna. Sunan Bonang Raden Makdum anak Sabandi atuh kan aya guruna. Syekh Syarif Hidayatullah tapa aya guruna. Geus urang atuh ulah satapa-tapa. Urang aya guruna mah tapa ya di kuburan. 40 beuting engeng tapa bae tapi kahayang sorangan mulai set aya orai. Dah. Orai Allah ieu ingin Allah. Tapi kan ada guruna urang. Orai datang set ka dieu. Dah aya Allah ieu pacok plek hiji mata. Waduh, saya kira teh hasil tapa mata hiji. Sebab guruna apa padurain euy kahawaan ku guru emang kumaha gitu kahawaan dimantak pertama kali tapa Syekh Maulana Hasanuddin reungit plak urang bae salat pan reungit tadi magrib aju bae urang mah aju ka suku aju lain Siratal Mustaqim meringit goblok cik urang itu. Oscar itu salat urang. Tapi Maulana Hasanuddin teh sakumaha tadi. Aing ngadieukeun Allah, sia hiber nang Allah. Sia cicing dibeget aing nang Allah. Eueuh hiji lembu anu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah kayakinanna kan gitu. Eueuh hiji lembu nu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah. Dibawa ku angin, angin nu Allah, lebuna lebu nu Allah datang ka aing, didatangkeun ku Gusti Allah. Reungit hiji reungit hiber lamun lain dihibarkeun ku Gusti Allah. Sia cicing dibeungeut aing nang Gusti Allah. Keyakinan modal kos gitu. Kading ekan ku reungit, udah ngereungit set. Hampura Tuhan. Kula titah nyoba ka Tuhan. Hampura leng. Tambah yakin kan? Urang makan di kerpak endahan bade beutungna di dieu. Atuh pan atuh. Ayo urang ge, ye aing nang Allah sia nang Allah. Ayo atuh cakereungit ngeunah aing. Aduh urut teh ateu jasa. Urut teh ateu. Tuh. Atuh emang urang wancan datang ka keyakinan gitu atuh can bisa ngomong jeung hewan. Nyai mah keur carita batur nolkeun. Tahun paling hese teh jadi kiai teh nggak nolkeun ngaji amil jurumnya sorot kemudian ngelal ngasal kemudian johar maktun mantek geus pugu alfiah mah segala jamul jawame aya di nyeuna kabeh nu hese nggak nolkeun ilmu Gusti lain nu aing moal sombong tapi lamun asa aing deuk ngaji naon sia alfiah tadi kumis aing johar maktun tadi kelek aing hayo tantangan sia aing teh sombong kan sebab ngaku jauh jeung Allah pinter di nyana tapi jeung Allah jauh sebab takabur nailah titah nganolkeun ku Kangjeng teh kaum muda jeung kaum tua teh narurut atuh ai cek Gusti Rasul titah diserahkeun ka Allah jeung Rasul nama nyangakeun sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua teh atuh kami mah ribut dengan sakadar ngaributkeun cek nafsu ai kitu mah deuk aya nu ngatur Gusti Allah jeung Rasulullah atuh mah geus sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua nolkeun diri tah hebatna para sahabat teh kos urang nol sungut doang gas ulah hayang ke ku abah diatur datang ka imah abah ngaturna kumaha nya beres moal ya abah ya asana ku dibawakeun kampak abah ya anu ngasah kampak ngasah golok lain nol tama ngaranna kudu dinolkeun
dumatak ku Gusti Allah jeung ku Kanjeng Rasulullah tadi dijadikeun eta harta rampasan teh pengaturanana aya kedu bakal dicaritakeun ku Gusti Allah melalui wahyu selanjutna haitsu sya'atu faqasamahuma maka ku Gusti ka Rasul teh dibagikeun faqasamaha ieu harta dibagikeun bainahum antara kaum tua jeung kaum muda ala sawa akurkeun tuh masalah moal turun ayat ieu lamun awalna para sahabat harudak teu sahabat mantek mulia satu sisi urang ningali ku sahabat teh ribut ghanimah berarti sahabat teh meureun teh karena Allah sakelas sahabat bae ge hasil perang teh kok diperebutkeun urang teh kan boga pikiran kitu ka para sahabat horenganan nang Allah ngahudangkeun pikiran eta supaya turun ayat ieu mun ayat eta moal turun ayat ieu mun teu karitu sahabat teh jadi kan sakadar sabab disababan ku eta jang urang kuari jang umatna Masya Allah mentak kadieuna dilanjutkeun fattaqullah sing sararieun maneh ka Gusti Allah jaga Allah bahasa jaga Allah teh ku Gus Dur mah diseungsarikeun jaga Allah lu yang harus dijaga Allah dijagai lu yang dijagain sama Allah bisaan Gus Dur rempan sieun maneh ka Allah jaga diri masing-masing ulah nurunkeun bebendon Allah hiji dua wa aslihu dzata bainikum damekeun rapikeun patutkeun hakikat sengketa anu terjadi di antara aranjeun kabeh ay hakikat ma bainakum tegas hakikat persengketaan anu terjadi rebutan harta ghanimah badar antara kaum muda jeung kaum tua ieu kudu dipatutkeun dirapikeun bereskeun bil mawaddati wa tarkin niza' dengan penuh kecintaan terhadap Allah jeung Rasulna jeung ninggalkeun persengketaan pacekcokan tinggalkeun teu bagus nurut bertakwaati Allah wa Rasul sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah kumaha engke Allah jeung Rasulna cara ngabagina in kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh ariman kalawan hak bener-bener iman lamun anjeun iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kalawan iman anu bener maka tuturkeun sing nurut ka Allah jeung Rasulna sahabat mah dikitukeun teh langsung nafsu urang teh horenganan kieu cek kaum muda padahal contoh-contoh nu tari heula nu sarugi harta teh horenganan paeh maja teh dibawa ketika raribut soal harta diributkeun padahal manu diributkeun teh jate di dahar kabeh ketika dodong sokan dedesekan ancul-anculan neangan dunia ternyata orang dunia tengah hisab halaluha hisabun wa haramuha iqab untung urang aya Kangjeng pasrahkeun sagala-galana ka Kangjeng kaum tua leuwih sadar cek kaum tua kami mah terdesak ke kulantaran kamak makan maneh bae padahal kami geus karolot di mana dibere nageja kami memuali cekelnya ho kadaharnya henteu nyerahkeun sadaya-daya ka Allah jeung Rasulna sahabat mah babari urang lamun encan kampak sing jeleger golok huthep tembakan ces mana tembakan CS dor tuh tah urang lagi bertahan
Ya Allah ya Rabbi, nafsu makin menjadi-jadi orang teu pernah sadar. Geus kolot umur 65-70 tahun teh lain beki sadar. Puis geus lain di hulu, lain di suku, bahkan di nusok ditutupan ge geus puis. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Matak naon sadar? Abah teh geus kolotna. Ya harta abah teh sakikieuna. Anu ngajadikeun sabab jeung lantaran maneh harirup teh ieu disababan ku ieu hakikat teman nang Gusti Allah. Abah nyawa isuk nyawa sore jageus deui lain rasaan abah. Emang kunaon kitu abah? Lain deui rasaan abah bangun sehat ge pada alma beuh abah teh ieu gering malulu. Ngan teu nganggap we abah mah ieu meureun ku kasombongan abah, ku katololan abah. Nah ieu mah geus serakeun ka marane babagi ya hartanya. Los lanjutkeun ku maneh tah ieu perusahaan abah mah tarima beres we pokona mah nyawa setor we ka abah yo tah deui abah blon tah abah teh setor mah beurang ngajadikeun karyawan ka anak lain kitu geus abah mah teh hayang arurus ku maneh untung-untung yang maneh bisa jang maneh abah mangan ngadoakeun we acan rek mereka abah biakar teu masalah abah mah nyawa isuknya sore geus teu dibere ge abah mah ku anak abah mah lah atuh sapira saya hirup sakieu deui geus cek perhitungan abah mah kebal deui sebab ceuli geus dikurangan ku Allah dedengeunana irung gitu keneh geus curcor abah mah ieu teh mata gitu keneh dedelan geus lain deui leumpang teu meunang nanjak saeutik aju eungap bae aya mah masih age geus kebal teh digarap ku abah bah ulah ngomong kitu atuh bah abah geus teu kuat tanjak abah ai kuduna mah nurut tah gitu masyaallah ya urang geus mak keneh in kuntum mu'minin mun maraneh kabeh jadi jelema nu mukmin kalawan bener mukmin nu kumaha ari mukmin nu bener mukmin sejati nu kumaha ieu nu bakal dicaritakeun mukmin sejati teh ieu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wallahu alam bimuradi wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil fitani wal mihani wal bala'i. Iki kusuji babala tetap dalam mertalakeun pirang-pirang sabab pirang-pirang fitnah lan pirang-pirang cocob wal bala'i tegese cocob. Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkeun sapakiai Hafiz kunahe ki Abu Nuaim anna Jibril isatuhuna malaikat Jibril ata ikut teka iya Jibril anna Jibril isatuhuna malaikat Jibril ata ikut teka ya malaikat Jibril An-Nabiya ingkang jing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap ya Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un satuhune ingsun sadaya iku tetep milik Allah wa inna ilaihi lan satune ingsun sadaya ilaihi maring Allah balaka raji'un iku kang babalik. Pagala Nabi maka ngucap sapa kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa mimma dzalik maka iku saking apa utai mangkono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagala maka ngucap ya Jibril inda ummataka satuftanu ba'daka bi qalili zamanin min dahrika ghairi kathiri.
insatuhune umat sirah Muhammad iku besok bakal den fitnah ya ummata ba'daka ing dalam sahusane wafat sirah kalawan setitik masa kang tetep saking masa sirah tur kang ora akeh. Fakultu maka ngucap ingsun fitnatu kufrin au fitnatu dhalali, yaiku fitnah kufur atau fitnah kesasaran. Bagola maka ngucap ya Jibril kullu zalik sayakunu taisa kabeh mangkono kufrin dan dolal iku besok bakal aneh dan pakutu maka ngucap isun wa min ayana lan iksan saking endi lan iku saking endi utai fitnah wa inna ma fihim kitabullah ta'ala lan ing pasina iku tetep ing dalem umat teh utawi kitab Allah ta'ala halemalur ya Allah. Bagala maka ngucap ya Jibril bi kitabillahi ta'ala yuftanuna kalawan kitab Allah ta'ala halemalur ya Allah den fitnah ya ummatak wa dzalika min kibali umaraihim wa qurraihim utai mangkono fitnah iku tetep saking ara-ara pirang-pirang pemerintah ya umat dan pirang-pirang kang maca Qur'an umat yamnaul umara'u al-qurra'a al-huquq nigah isopo pirang-pirang pemerintah ing pirang-pirang pembaca Quran ing pirang-pirang hake palibudah hukukuhum maka nazalim ya umara ing pirang-pirang hake kurra wala yutuna lan orang ngawe ya umara ha ing hukum payaqat tiluna maka perang ya umat wa yuftanuna lan dan fitnah ya umat wa yatsba'ul qurra'u lan nganut sapa qurra ahwa al umara ing pirang-pirang kahayang pirang-pirang pemerintah ya mudulahu maka nului ya qurra hum ing umara ilal ghayy maring lajut summa la yuqsirun kari-kari olah nyendekaken ya umara lan qurra. Fakultu maka ngucap isun ya Jibril hai Jibril pakai fayaslamu man yaslam maka halebo kaya apa salamat sapongkang salamat yaman gola maka ngucap ya Jibril bil kaffi was sabri kalawan nahan nyegah lan sobat in utu alladzi lahum akhaduhu wa in muni'u taraku lamun ngawehakeun in a'tu lamun ngawehakeun atau in utu lamun den wehakeun qurra ingkang tetap lahum kana qurra maka galak qurra hu ing ladzi lan lamun den cegah ya qurra maka ninggal ya qurra hu ing ladzi. Ieu hiji bab rek nyaritakeun tentang sabab-sababna fitnah berbagai fitnah sabab-sabab berbagai ujian-ujian cobaan-cobaan terhadap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numandak kitab ieu dibaraca terus ku para ulama. Gus Dur teh paling hobi maca kitab teh dua, hiji Hikam, dua ieu Qurtubi. Nya nama okos talar maca. Jeung ulama-ulama nu lain resep pisan maca kitab teh Ihya, Hikam, Qurtubi. Sebab nimbulkeun ketenangan jeung kayakinan. Geus teruji kitab nu eta mah Ihya, Hikam teruji. Nimbulkeun kayakinan jeung ngaleungitkeun karicuhan, nimbulkeun ketenangan. Mun teu boga bagian dibere tersep gaji Ihya, embung asa ditakolan bae. Ka aing deui ka aing deui. Aing kitu carekan, aing kieu dicarekan. Apa kiaina apa kitabna sih? Kitu kene Hikam. Teu boga bagian. Gas, aya ngaji. Atuh aing ngaji mung ditakolan mah ulah ngaji Ihya. Sapinah. Tenang, Sapinatun Najah. Perahu keselamatan. Woi, naik perahu bae terus ya ka ditu.
Iyalah Qurtubi. Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkeun Kiai Hafiz kunyana Ki Abu Nuaim anna Jibril atan nabiyya sanyana malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala cek malaikat Jibril, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Malaikat Jibril maca inna lillahi. Atuh kangjengnya sarua faqala Nabi, cek Kangjeng Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarua. Pabi badzalik tina naon eta aja Jibril kok ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek malaikat Jibril, inna ummataka satuftanu ba'daka bighalili zamanin min dahrika ghairi katir. Saenyana umat anjeun bakal katarajangan fitnah anu gede sabada wafat anjeun bighalili zamanin min dahrik moal kembal deui. Ghairi katir moal lila deui teu lila ti maot anjeun langsung fitnah-fitnah daratan. Fakultu cek Kangjeng Nabi fitnatu kufrin au fitnatu dalalin. Fitnah kufur ke jelema kalupur deui atawa salalasar deui. Bagala cek malaikat Jibril kullu zalik sayakunu kitu bisa terjadi. Jelema kembali ka kufur, jelema salalasar deui. Ih. Fakultu cek Kangjeng Nabi min aina tibana fitnah eta wa inna ma fihi kitabullah taala. Pan umat teh aya kitab Al-Qur'anul Karim meureun dibaraca disampaikan kok timbul fitnah kufur jeung dolal sih. Cek malaikat Jibril justru bi kitabillahi ta'ala yuftanuna. Umat anjeun bakal katarajangan fitnah dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Cek Kangjeng Nabi kok kitab Quran mau fitnah? Permasalahanana cek malaikat Jibril teh wadzalika min gibali umaraihim wa qurraihim timbul ti arah para pemerintah penguasa jeung para kiai-kiaina dibaraca ku kiai teh di hareupeun pemerintah bahkan pemerintah nage maraca Al-Qur'anul Karim teu saeutik nu jadi pejabat, jadi menteri dibaraca Quran bahkan talar Quran, jadi gubernur dibaca Quran talar Quran, bupati kitu keneh bahkan aya nu habib nu kiai kitu keneh ulamana teu saeutik anu duduk di MPR kiai nu duduk di DPR pusat di dewan di daerah loba Quran dibaraca Quran teh dimusabakoh-musabakohkeun tapi jadi fitnah. Iyalah ke bakal terjadi. Masya Allah. Geus dibacakeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi seperti eta berarti ti Gusti Allah. Yamnaul umara al-qurra al-huquq. Di negara Islam teh Muhammad aya bagian ulama teh bagian tersebut bakal moal dibikeun ku pemerintah, dihem-hem, diteleng ku para penguasa. Teu dibikeun bagianana ka para mufti-mufti. Bakal timbul fitnah seperti eta di mimitianana. Fayadlimuna huquqahum. Pemerintah zalim terhadap para qurra dengan hak-hakna nu teu diberikan. Wala yutunaha. Pemerintah temikeun hak-hakna ka para kiai, para ulama. Timbullah ayaqo tatiluna parang umat anjeun bakal wayiftiluna jeung pada mararit. Masya Allah. Engke teh bakalna hak-hak para kiai, para ulama tadi bikeun lantaran dengan alasan ieu teh jang pembangunan ieu timbullah kezaliman pemerintah terhadap para ulama, terhadap para qurra, pembaca Al-Qur'an, pengurai Al-Qur'an, pencetus hukum-hukum nu meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim, hakna teh dibikeun. Akhirna
didinyalah mulai kazoliman pemerintah. Geus, kulantaran ayeuna mah hak para ulama geus teu berdaya, dibuatlah negara lain, negara Islam lain, negara khalifah. Mulai amir, sultan, raja, pemerintah, raja, ganti deui presiden, mengabaikan ulama, mengabaikan para kuro, mengabaikan kiai, bakal terjadi cek malaikat Jibril Muhammad seperti eta ke umat anjeun. Masya Allah karim. Kiai hanya dijadikan pelengkap di negara, mungkin aya di depan, mungkin aya di mui. Awalnya jadi filter siga bagus, kabelah dituna moal dilijeh jeung moal didenge. Ulama geus teu saeutik-eutik acan didenge ku para pemerintah. Misah bahkan dek dibubarkeun ke lembaga-lembaga keagamaan anu pertalian jeung agama Islam. Bakal terjadi Muhammad seperti eta. Engke pemerintah teh geus teu hayangeun dibarengan ku ulama. Usulan-usulan ulama naon bae nu diusulkeun ku ulama dijawab dengan senyum yang tidak berarti. Bakal terjadi Muhammad seperti eta di kaum anjeun. Dibaraca ke Quran teh ku umat, dibaraca ke ku kaum, dibaraca ke ku rakyat, tetapi jangan sekali-sekali cek pemerintah mengusulkan hukum-hukum yang keluar dari Al-Quranul Karim. Kami geus boga urusan tentang negara, maneh bae. Geus urusan antara Quran jeung negara. Bakal terjadi seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah karim. Geus bejaan. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umar. Aya nu milu jeung pamarentah kiai teh. Baik kiai anu aya di politik maupun kiai anu aya di organisasi ataupun kiai-kiai anu perorangan nuturkeun ka pamarentah. Wa yatba'ul qurra wa al-umara, hanya untuk melanjutkan kahayang-kahayang pamarentah doang. Aing teh boga rencana kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing teh hayang kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing nuturkeun ka sia mak heula, sia kudu nuturkeun ka aing. Nu batak teu saeutik kiai, boh di politik, di partai atau di organisasi atau perorangan, neangan dalil-dalil jaga dukung kelacutan pemerintah bakal terjadi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Fayamudulahum fil ghayyi. Kiai-kiai nu di partai, kiai-kiai nu di organisasi, kiai-kiai nu perorangan nu nuturkeun ke pemerintah selalu nulungan kepada pemerintah fil ghayyi dina kalacutan pemerintah. Geus moal bisa dinasihatan ke teh pemerintah Muhammad jaga di akhir zaman. Kiai-kiai pemerintah nu nuturkeun ke pemerintah teh lain kita nganasihatan pemerintah, kita milu kanyana didukung ku para kiai-kiai kalacutan teh. Minta dukungan terhadap kiai Quran dengan sekadar dibaca tapi lain kita dipraktekeun di negara seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kan. Teureun-eureun kiai teh dibawa ketika pemerintah ngabogaan pamaksudan. Hayang jadi presiden, kiai dikondisikan. Hayang jadi menteri, kiai dikondisikan. Hayang jadi gubernur, kiai dikondisikan. Hayang jadi bupati, kiai dikondisikan. Hayang jadi lurah, kiai dikondisikan. Kiai teh bakal jadi kekesen doang Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti etalah Muhammad bakal terjadi. Kakupuran titah didukung ku kiai, kasasaran titah didukung ku kiai, pemabokan titah didukung ku kiai, perjudian titah didukung ku kiai, perzinaan titah didukung ku kiai. Dibungkus rapih bakalna Muhammad engke pemerintah teh kazoliman, kacalacutan, kabuang kawarahan pemerintahan teh bakal dibungkus engke di luarna kiai-kiai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek malaikat Jibril bakal terjadi seperti eta. Masya Allah karim.
itulah Muhammad haju sumala yuksirun teu areureun deui terus bae sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun masjid, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun musholla, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun majelis taklim, sekedar kamangpaatan dunia hayang dipanggieunkeun sarana-sarana pondok pesantren, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dipanggieunkeun mobil, padahal mobil teh imah teh majelis teh lenyap ketika aya gempa, beres ketika aya angin, selesai ketika aya tsunami. Kabong boy ku model koskara itu keyakinannya nama justru dipaling ku para pemerintah itu malaikat Jibril bakal terjadi seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakang je satu riwayat warwal Bazzar fakultu ya Jibril cek balik cekang jeung Nabi Jibril pakai payaslam kumaha atuh jelema nu hayang salamet nyalametkeun diri nang ke saat eta kumaha lamun geus acak-acakan antara umara jeung ulama, lamun geus acak-acakan Al-Qur'anul Karim geus teu dilingse di nagara, geus kakacauan teh peperangan teh saling isu dan lain sebagainya, ieu bakal terjadi fayaqtatiluna, ieu bakal terjadi peperangan teh ieu nu hayang salamet kumaha cek Kangjeng Nabi ya Jibril pagola cek malaikat Jibril bil kaffi was sabri dengan nahan diri sabar moal bisa digoyang-goyang pemerintah sakali zalim tetap zalim. Allah menghendaki seperti itu tetapi berjuang terus cuman supaya katingali syiar-syiar agama Allah eta mah kadituna in utul ladzi lahum akhadhuhu wa in muni'u taraku lamun hak-hak da dibere ku pamarentah cokot lamun ditarima usulan-usulan kiai atuh sok alhamdulillah lamun masih kana dihormati para kiai atuh fadlallah lamun masih kana aya lolowong kiai terhadap pemerintah atuh terima tapi wa in muni'u taraku lamun geus teu dibere ku pemerintah eueuh celah ti pemerintah diantep ku pemerintah teh diabaikeun ku pemerintah teh tarakuhu geus diantepkeun bae. Tugas kiai hanya sekedar memberikan petuah-petuah supaya ulah kedatangan godop Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiai cicing ke godop Allah datang, Allah ngirim angin, Allah ngirim cai, Allah ngirim gempa, Allah ngirim segala rupa persiksaan-persiksaan. Tanggung jawab hanya sekedar nyampaikan didenge jeung teu didenge. Urang dengekeun kumaha pemerintah cek malaikat Jibril kitulah di akhir zaman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bissawab. Sakali deui sakumaha biasa kegiatan urang menjelang haul nu biasa mawa cai nu biasa mawa sayuran nu biasa ilu dina kegiatan atuh biasa. Persilahkan anu cai, nu sayur, nu kecap, tapi ingat Allah ningalikeun, Kangjeng hadir tur ningalikeun, para wali Allah ningalikeun. Geus urang nol-nolkeun, urang mere motif urang cinta Allah, cinta Rasul jeung cinta wali. Abeh kacatet namun dal jagat.